Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Pangajaran ayeuna ngeunaan mikawanoh dongeng. Kumaha daramang siswa-siswi SMP Negeri 2 Darangdan kelas 7? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Mikawanoh dongeng ieu nyaeta kanggo kelas 7 semester 2 anu bari sidugikeun ku ibu nyalira nyaeta Ibu Rina Supriyati SPDI. Parantos uninga, hideep naon anu disebut dongeng? Nah, dongeng nyaeta carita rekaan atanapi fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan, upamana bae sasatoan jeung tatangkalan, boga paripolah sarta bisa ngomong siga jalma. Unggal wewengkon miboga dongeng sewang-sewangan anu raket patalina jeung kaayaan tempat katut masyarakatna. Eta sababna dongeng mangrupa bagian tina folklor atanapi carita rakyat. Dongeng Jongrang Kalapitung mangrupa dongeng anu asalna ti wewengkon Kabupaten Purwakarta. Patali jeung asal-usul ngaran tempat jeung kaayaan anu aya di wewengkon. Di dieu aya conto dongeng sasakala. Di antarana kahiji Sasakala Gunung Geulis di Kabupaten Bandung. Kadua Sasakala Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat. Katilu Sasakala Cigondewah di Kota Bandung. Kaopat Sasakala Kampung Kranggan di Kabupaten Bekasi. Kalima Sasakala Talaga Warna di Kabupaten Bogor. Kagenep Putri Kandita di Kota Bogor. Katujuh Sasakala Maung Panjalu di Kabupaten Ciamis. Kadalapan Jaka Susuruh di Kabupaten Cianjur. Kasalapan Jasakala Parung Bingung di Kota Depok. 10 Sasakala Curug Panganten di Kota Cimahi. Ka-11 Sasakala Cisanggarung di Kabupaten Cirebon. Ka-12 Sasakala Gunung Guntur di Kabupaten Garut. Ka-13 Sasakala Indramayu di Kabupaten Indramayu. Ka-14 Sasakala Leuwi Ronggeng di Kabupaten Karawang. Ka-15 Sasakala Awi Rarangan di Kabupaten Kuningan. Ka-16 Nyi Rambut Kasih di Kabupaten Majalengka. Ka-17 Sasakala Karangnini jeung Bale Kambang di Kabupaten Pangandaran. Ka-18 Sasakala Pamanukan di Kabupaten Subang. Ka-18 Sasakala Surade di Kabupaten Sukabumi. Jeung ka-20 Sasakala Sukabumi di Kota Sukabumi. Eta conto dongeng Sasakala. Salian ti eta, aya sawatara dongeng anu dianggap dongeng asli Sunda. Di antarana dongeng-dongeng Sikabayan jeung dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Eta anu disebut dongeng asli Sunda. Upama ditilik tina wanguna, dongeng teh aya nu panjang, aya oge nu pondok. Dongeng anu panjang contona Jongrang Kalapitung anu minggu kamari parantos dibahas. Ari dongeng anu pondok umpamana bae Sikabayan ngalanang. Dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing. Di antarana anu kahiji dongeng sasatoan, nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan. Contona Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Peucang keuna ku legeut. Anu kadua dongeng sasakala, nyaeta dongeng anu aya patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang atanapi hal jeung sajena. Contona Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Kadua Sasakala Kalapa Genep. Katilu dongeng sajarah. Dongeng sajarah nyaeta dongeng nu aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa patempatan anu ngandung sajarah. Contona Hanjuang di Kutamaya, Arca Domas. Nu kaopat dongeng jalma biasa, nyaeta dongeng anu palakuna jalma biasa. Contona Sikabayan ngalaroai, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah eta dongeng bisa dipasing-pasing dumasar kana eusi jeung palakuna. Rupina mung sakitu pangajaran basa Sunda. Hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun kana parahatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.